pamanitada sahabat kiai, pamanitada sahabat ustad, pamanitada sahabat tokoh, pamanitada sahabat masyarakat, mukminin mukminat sahabat anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit, diharamkeun buka bank terus bae. Cak Allah falahu azabun siksa wae. Tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh ieu mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nyana mah eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek larek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun ka babisaiin ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das warima hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun maya qafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh teu Allah teh teu kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba maya qafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi mah moal ngredit moal abdi mah moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% teh 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang nah ieu mah DP-na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleu tegerna. Waalaikumsalam bagi belum ada motor ya di sini iya belum ada ini udah saya bawain dah mau pengen motor apa nggak punya uang gampang uang mah udah tiap bulan aja ya kecil anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah ya udah bawain satu dah tuh iya teh kan geus leutik ya leutik iman di hate jelema eta leutik iman di dadana pagi kiai pagi aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan muludan aja kalau nggak punya kendaraan sulit kiai iya emang udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada mau Kijang juga ada mau apa juga ada udah yang penting berapa itu udah gampang mau sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah aduh itu aja nah ya udah bawain satu kiai blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger kiai coba kuar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari ceurik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye sugan teh teh jadi mamalah atuh atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa sih kan itu banyakit dibawa ku nyana yang dituturkeun ku santri moal bisa atuh
ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah kena nyahuan ka Gusti Allah belah dieuna kena bisaeun maca kitab kabelah dituna kena nyahuan ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju pre bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu tapi lamun urang geus mengkol ti dinya mulai ngeridit hayu ti atut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pesantren mah ndek ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pesantren mah. Geus lamun pondok pesantren make teknis cara pondok pesantren modern dunia tama. Pesantren mah non teknis, teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah, asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun. Teu kudu make teknis. Udangkeun budak peuting tahajud. Berjamaahkeun tahajudna. Balik we boro-boro tahajud, salat henteu. Non teknis pesantren, ulah di pikiran teknis, asal betah bae heula di pondok. Asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan dieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngaji jang ayo sing bener ngaji teu kudu cicing di pondok pesantren masak kayak beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga mau ka ngaji ya ku kiai asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ieu Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri masyaallah eta mah make teknis kitu modern tah mah di mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi. Sok kira tiba heula lagi santri botakan kos 2 frustasi. Ka masjid. Ka beladi da geus embungnya sih. Bau. Masuk kitu bae. Mun babaturan saya eta tanya saya satu kumaha aing bae. Sapir ka Allah. Ka Allah mah teu kudu bisa sih. Kerja di mall kalau paling jangan batur aing jeung sia sih gitu loknya seuh agak satu atuh bararu bentek eueuh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu atuh henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zuhur kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak peuting waya istirahat nyana masak keneh bae aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun KBG ka rahasia pesantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyog nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak
mun bapak mah santrenkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali. Ye emang bae lain deui atuh. Lain deui pondok pesantren teh meunang aya aturan-aturan eta mah. Aturan-aturan ge sewaktu-waktu teu berjamaah saleter. Eta mah sakadar ngagiatkeun doang kiai teh. Teu salat subuh berjamaah saleter. Di jero hatena mah biasa-biasanya supaya budak giat doang. Kebelah dituna geus giat batu geus henteu deui. Mana aya nu langgeng aturan di pondok pesantren tuh. Biasa baik. Tuh sabulan 2 bulan guys, jangan rada betah. Mulai ngaji sorogan ilaman lawan mina bina tu ambilin. Baru ceramah tu bukan mantul. Kita bang ngaji di pondok makos lalagaan. Nabi jatuh mana bayadun. Leng saminggu tuh ngaji. Ngaji tadi pohon deui. Ya tatepkeun bae geus. Geus kitu bae pokona pondok pesantren mah. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Aya muludan. Di mana ceng sia pesantren geus kebal coba sia jadi MC. MC. Tukang ngatur-ngatur teh siap. Padahal mah aing can bisa ieu sebenarnya. Ngan pantang mundur santri mah. Konsepna ti ditu mundur. Komo bab ngariung mah. Jadi MC ngadadak bisana santri. Emang dididik ku guruna titah jadi protokol. Henteu pendidikan protokol pendidikan MC begitu bisanya na. Kebeneran deui korina. Jeng korina can datang hawasina aceng banyak. Siap. Nya na pan jadi kori. Pohara jasa pan. Ya beda sautak saeutik lah. Beres teh atuh sambutan tuan rumah aceng bae lah sambutan tuan rumah sakalian geus. Gas. Mau balik lambat macet nyaw datang nyaw teh aceng siap diborong ku sorangan bae datang ka imam nya ngalamun bae ya aing sina naonan cenah santri kos kitu emang aya nu dipetakeun ti mimina bahan-bahan ngaji doang ngaji ke metakna di imah kabeh santri mah kos kitu tidok aya coba ayeuna pipidatoan ti dituna coba kokorian ti dituna kumaha prakna bae tuh kakarak dinya mikirnya berarti ieu nu kapake ye di lembur teh karak nya mikir saeutak saeutik deur bae geus 10 tahun diustadkeun tad kemana tad ulah marah emang kitu aduh aing naik jadi ustad dia isuk dan kemana orang nonton bola yuk siap ustad baik wae nonton bola menonton bola baik da ustad tah santri mah non teknis kajian gedeng teu meunang terus bae kiai na ngaji bae lillahi taala teu meunang marah ka santrina teh ai lain boga maksud tertentu mah kecuali boga maksud tertentu ngadidik ku cara marah masalah breng 10 tahun 15 tahun kadele padahal mah di pondokna tilok ngaji tapi di imahna masyaallah kapake tuh cek lembur teh ajang ulah ka mana nya ieu masjid jauh deui di kokolot teh aing dikolotkeun burung jeung nya nya hatena seserian siap sapira jadi imam santri ogos kitu. Nun teu maju kabeh ge maju. Dak di Jakarta coba nu nyekel-nyekel masjid, pondok pesantren naon kata musola, santri salap mayoritas. Hampir 70% Jakarta nu aya di masjid urang Pandeglang, urang Serang, urang Tangerang salap. Di Bandung sarua bae masjid-masjid dicekelan ku bangsa nu keluaran lain salap masyarakat teu narima. Heran dipaksakeun ge lain bae cak teh lain kos kitu lain. Padahal bila mun kaluaran salap, masya Allah, salah sautak saeutik mah geus maafu. Naon eta? Teureuna basicna awalna memang maksud ibadah. Jadi ngeunaheun dibawana endek ibadah dibawa ku nusuk ibadah nikmat. Tapi lamun masyarakat deuk ibadah dipimpin ku nu lain ibadah duduiteun lain deui bae hatena. Jadi teu sapagodos antara masinis jeung muatan lain deui.
sakitu hebatna capetangnya teh lamun khutbah capetang hate teh lain deui bae gunana maksudna lain deuk ibadah lantaran santri mah didik nedek ibadah ngeunah eta mah variasi doang berkat-berkat mah kos kitu mah ibadah tuh mata pondok pesantren mah teu bisa kitu geus lamun kiaina mahiwal jadi tim sukses di partai misalnya kiaina milu di Golkar sabaraha kiai nu runtuh Tangerang, Serang, Pandeglang, teu kudu ka Jakarta, teu kudu ka Jawa Tengah, Jawa Timur, ambuk. Naon eta? Niatanana. Geus lain deuk ka Allah deui. Tah mantak sing hade ieu kredit. Ieu panyakit ka kiai kamari mah cenah aya nu nuturkeun aing ngariung ge dionang ku ari henteu. Atuh sia teh ku ari mah geus boga apaan sana ngredit. Goblok. Kamari mah ku masyarakat teh punten mama, ku ari mah punten mama nu kan. Aya kanan gua mah enggeus di luar nyaritakeun nah lain kiai teh kos kitu ngridit lain kiai teh mah nya mah jangan doana ge ini tim sukses lain kiai di satu kangeuna kos kitu beda geus teu nyambung penyakit dibawa ye la yabluwannakumullahu bi syai'in minas sayd Gusti Allah tenyo bakah ahli Mekah ka urang Arab lantaran kehidupan orang Arab teh ngabuburon dicoba ku Gusti Allah supaya ulah ngabuburon kebenaran harita teh keur ari ihram mereka Mekah wa muhrimuna jan selanjutna ge lain keur ihram ge ieu teh tepati bagus sabenerna mah dina kahirupan Maisha teh urusanana ngabuburon kurang bagus nu paling bagus mah tani nomor kedua dagang eta nu paling hebat mah Maisha nomor kahiji tani nomor kedua dagang enggak saya gitu dagang nage sing hade deui tani nage sing hade ku ayeuna mah nah ya lialam Allah maksudna Allah dek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah ge lain Allah supaya nyaho lain Allah tedek nembongkeun ka nyaho Gusti Allah nu Gusti Allah geus apalin ilmu zuhurin supaya kanyahoan ku urang saha nu imanna mantep ka Gusti Allah jeung saha nu imanna teu mantep ka Gusti Allah bakal kanyahoan ku urang kanyaho Allah teh bakal kanyahoan ku urang mantap ilmu zuhurin ya Allah setik mantap mayakhafuhu bil ghaib begitu diharamkeun titah ulah ngabuburon saat harita teh awas sing ade lamun masih kene aya anu ngarumpak larangan faman yatada ba'da zalika falahu adzabun alim sahabai jelema anu ngaliwat batas takabur berarti tina sabada dilarang ku Gusti Allah teu meunang ngabuburon ai praknyana pasta dahu terus bae nya ngabuburon padahal mah geus dilarang ku Gusti Allah berarti nya teh teu ngateye kana larangan Gusti Allah ieu mah awas diancam ku Gusti Allah falahu adzabun kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nya terus bae berarti tada teh pamani tada sahabai kiai pamani tada sahabai ustad pamani tada sahabai tokoh pamani tada sahabai masyarakat mukminin mukminat sahabai anu ngaliwat atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu adzabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wa kila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung nomor kedua gede beteng betengna gede lain gede beteng ai gede beteng mah reuneuh ieu mah betengna gede beda gede beteng jeung beteng gede lain deui mun di kulon mah lamun dewetan mah nuju gede beteng di urang gede beteng reuneuh aya mah betengna gede lain deui aya ribaan dayut betengna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung untung teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teu bae
aing sial cenah kiai gendut jan teu aing mah bab jelema teh ayeuna sakarakter jeung satipe aya jelema memang ku Gusti Allah dijieun postur tubuhna kuru bae sanajan gembul ge kuru bae teh mah aya jelema teh mun daharna gede lintuh mun daharna leutik kuru aya anu jelema teh saeutik bae daharna sanajan saeutik tapi lintuh bae beda-beda teh mah ngan ieu mah keur carita nyaritakeun falahu adzabun alim ieu nu asli nama jaga engke di akhirat geus teu samar deui ngan cik sakaol mah sarua di dunia ge bakal dibere di dunia di akhirat na jelas di dunia na hiji bakal dibere penyakit penyakit hazard penyakit syak jadi ieu bingung bae prihatin bae mang bae eta teh suuzon ke ka jelema suuzon Gusti kiai anu asup Gusti maha kawasa kiai anu asup atuh deuk kadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ieu make kudu ka kota keneh bae hayu eta mah lain diganti ngaran moal lantaran suuzon coba lain lalagaan asal kiai geus bergelut mukhalid jeung pemerintah suuzon teh terus bae kasasaha ge suuzon bae lain cakula sehingga ada besi pajar cakula buka ge kitabna dina tafsir lain cakula kula mah ieu mah ngan nyambung lidah doang ngan kadengna ti sungut kula cabok sia ku aing suuzon bae ge asal geus aya ka pamarentah bae kanu lain teh suuzon bae tapi lamun cekas kiaina waya jeung pamarentah dakwah aing ka pamarentah ge waya jeung pedagang